lah kaoytan mugi Gusti nang tayungan Saloyo ka Gusti nu Maha Suci nyangakeun kasadayana sifat Allah Nur Rahman kalih Nur Rahim para penonton sadayana sumuhun dan hapunten seni calung warisan tininiaki leres ayu alani aya gerak dukung tunas mukti bidang bunggaran jadi calung tunas mukti nu aya di Giri Mukti nya bapak kunya asadaya pamiarsa Dada jemar panghampura Allah anu makawasa alani aya kooperator nuhun adi Kuplomo penjaga gawang Dada jemar nungka teda Anasir. kasadaya pamiarsa Dada kasadaya pamiarsa aturan kasadayana hampura anu kasuhun jeman pangraksaning kasadaya kaundang nadawi diapun tenang ka para penonton sadayana nadawi di campuran Amin ya Robbal alamin mugi Gusti nang tayungan Bang Odi alhamdulillah duh Ka dia, Bang Odi. mejol geus digoroan oh tisigoroan mohon aduh Kararasep yang ningali personil Pangrawit Salung Titunas Mukti Sanes Bang Odi Bulan. langkung ti payun painten ngaturkeun nuhun sumuhun nya KSM TV Leres. Pratos ngagupay ngagupay ngangkir ligi para seni calung anu aya di Kabupaten Sumedang. dan Ngatur nuhun atuh KPSCS Calung Paguyuban Sumedang. Ya. anu Nah, dipupuhuan anu diluluguan ku kersana anak Bapak Jujaman Juyaman. Leres, Alhamdulillah. gitu, leres. Oke. mudah-mudahan Oke Bang Odi kieu mantenan nya. uju manco Alhamdulillah. mantenan uju Mohon, manco mohon. malihanan Pak Guru Leres. ngobrol-ngobrol ngeunaan pupuhu calung naon paguyuban Tunas calung. bukti. Oh, Mohon. anu di luluguan ku Bapak Guru Leres. oke teu hilap meureun ngahaturkeun nuhun ka Bapak Ih. Juyaman Oh, leres pisan. Ibu Aisyah di Bu Jati Aisyah, Gede. Jati Gede. Malihanan megus penting Ya. mah uing teh ngimpi lain dat ai keukeuh ai panon mah palotot. Ngan eta tengah peuting ereng-erengan aya sora bener sora nama sora Pajuyaman. Oh gitu. Oh, Ya. sora Pajuyaman. Kumaha tah cenah? Di wayahna cenah Bapak Juyaman engke maneh manggung mal bisa mekelan. Lamun gitu. hayang mah duit sok we cenah di daguan di Jatinunggal. Oh gitu, mohon. Eta wang
wangsit eta teh. Wangsit. Terus kieu Mang Odihnya Kumaha? di tunas bukti kan urang teh kedah nganuhunkeun. Leres. Kapupuhu nyata Bapak Kubu. Nah, Bapak Adang Kubu, Arifin, Duh, Ibu Sekdes, oge aparatur pemerintahan Leres. anu aya di wilayah Giri Mukti. Sumuhun. Atuh ku kituna painten urang sadayananya alhamdulillah Nya. jasa tandang makalangan di nararaga ngamumule seni Sunda. Urang teh Pak Guru, Leres. Pak Padalang kudu Oh. reueus. Kudu reus. Ku ayana SMTV Betul, iya. nampung. Leres. Ngakupay kanggo para seniman seniwati terutama Leres di bisa. bidang chalung. Tah, gitu. iya. Ade. Laras. Iya. Laras. Ai Sumedang teh pan puseurna budaya. Budaya laras. Omat nu dipiharap omat ulah aya paribasa jati kasilih ku Udin. Tah. Salah Lain teh. tuh. Jati Kasili. Kasili. Ku Kosim. Eh. Naon atuh paribasa. Paribasa ya lamun nyarita teh kudu laras. Ya. Bener. Sabab ada disebut sedih calung di samping tongtonan kudu jadi tungtunan. Duh. Lah, Itu bener. atuh. Ayeuna ka SMTV. Heeh. Jadi itu eces pisan. Ih, da bener. Alhamdulillah. Heeh. Ngaturkeun anu aya panggupay ka sini calung anu di naon gitu anu dibubuhan ku PSCS. Ai PSCS. Paguyuban sini calung Sumedang. Nah, alhamdulillah. Hayu ye Leres. urang sabi bilulungan Tah gitu sapa laras. madegan, Sapa madegan. sahate Tah, urang gitu. tanjeurkeun jeung Tah seni calung. gitu. Hanya atuh bade kusaha deui Mang Odi. Lamun teu kurang sadena. Hei. Eta, Pak Guru. Kieu Mang Odi beunanya heuda urang teh peuh jauh di jujuk anggang di teang di teh. Meureun ceuk aya istilah kieu tak akan sayang kalau tak kenal. Dah. Gitu nya. Gitu. Tak ieu ya. Tak ieu teh Kang Agus. Alhamdulillah. Aduh. Karasan manten teh salah sawios naon ge salah sawios manten teh mahasiswa anu tuladan Oh, anu gitu, rajin. ya. Karasan mantena Oh. nuju kuliah di UTM. Naon UTM teh? Universitas 7 Mulut. Hei. Awan wae. Terus ieu Kang Odi nu kadua. Saya. Kang anak teh anu katelah. Nah. Tah ieu. Kapayun kapi tah ieu Kang Adut. Dah Kang Adut. Astagfirullah. Kan sok minang ningali dina iklan Pepsodent nya eta. Oh bener. Oh bener manehnya. Nya teh beungeut tuh rupan sih. Baik. Terus itu Kang Uyan. Duh. Kang Uyan. Nepangkeun ieu kenal pot bemo. Ais ka mana banget mana sirah mana mah pahili aing mah. Teu nyaho. Terus aya hiji deui Kang Odi. Saha? Hiji deui aya Kang Dadi Rancung. Rancung. Lah, kadinya tuh Kang Dadi leuwih ngalong kadinya. Duh. Teu moga tingali. Tah ieu Kang Dadi ieu. Gitu nya tah. Ieu mah tos gaduh sertifikat nyanyi dina calungan sertifikat teh aya. Tah. Tunas Bener. bukti laras. Punten. Oke, alhamdulillah painten Kang Odi. Ya Punten. Urang sadayana. Kulkas urut karena hanap deui, kahanap. Terus ada juru keyboard. Nah iya. Ieu teh nu nalahna Kang Agus Kopral. Agus Kopral. Agus keyboardis. Ya, keyboardis. Ai tukang gendang. Oh ya kenang Iya. iya. Mana tukang gendang mah? Alani. Nah, Alani. Alhamdulillah. Tas ieu penjaga gawang ya. Ini penjaga gawang non tukang gong. Nah, Saha? tukang gong mah ieu teh Pak Umis alias Pak Nasir. Itu kan. Kayak Pak Guru. Leres. Ngobrol-ngobrol Pak Guru tadi geus ngahaluang. Iya. Pak Padalang. Iya. Geus ngahaluang. Si ieu rek kawul maneh. Ha bisa ente kawul kos. Bisa lek bener. Cik kan sok kawul maneh. Ya, mengpeng urang tah. Sok. Lain ningali dadak pangadegna. Ai maneh jelema bangke ucing sia teh. Nah, sia teh kumaha make jeung ieu teh make ucing kaing. Oh, eta we barang keteuyeung teh pake ucing. Rek kawulaon maneh. Rek menta naon maneh? Cik menta Arek nyanyi, arek joget, arek tari, pokona rek naon? Cik meta tari uing, meta tari, meta jaipongan. Bisa tuh. Bisa. Jangan ditanya. Benar.
Rek lagu naon? Cik wing pangkaulkeun, hitung-hitung ngiring bingah, terutama dina danget ieu urang menang panggupay, panghiap-hiap di SMTV. Anu alhamdulillah urangnya tadi meuni bagja ku panampianana. Waduh luar biasa. Hatur nuhun. Tah. Terutama ngaturkeun nuhun da ieu teh cek ipok mah urang teh pan SMTV teh lain ukur ditinggali ku urang Majalengka, urang Cirebon, urang Indramayu, Kuningan, geus puguh hulang lingkup Kabupaten Sumedang mah. Oge ieu mah tiasa oge ngalangkungan naon iming-iming gitu naon pok iming. Streaming. Hah? Iming. Hah? Tah, saha teh tah. Pokona mudah-mudahan ti dinasti almarhum Pak Haji Darso tiasa nonton. Nu ana we ho. Minta naon? Kakak boleh minta kaul lah. Bisa jaipongan mana? Bisa. Cik. Kudu anu ngabisna teh. Hah? Menyare kerereng kene kan teu puguh. Di laguan. Laguna. Dadat ka dadat sakedeung dan kesan. Di dia keluar. Iya. Saha anu rek nginggal ieu teh kumaha ieu? Wangsit Cilewangi. Ka anu nginggalna saha? Anu ngibing. Oh iya lah. Hiji-hiji atawa ieu lah? Iya. Oh iya. Sok atuh beres. Baheula. Santai. Kena. Iya lah. Ngibing. Cik. Cik. Aturan Baheula. Kecapangan zaman rupa gua Amasur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna diundang mukustian warisan jalur jagada Siliwangi Gerempanang kunaon iya kunaon Semua ari bukeun. Madan. Tah, tukang kenang saya teu mantak musingkeun tukang kenang maneh Dan nu mah. penting mah blekukna aing mah. Heeh. Pak Guru. Pada kucing beletukna kumaha? Beletukna kumaha? Oh, sok. Cik wae. Terus ya teh. Aing cerita ngapoe. Pak Guru sekedap. Tadi teh sim kuring teh di Cemalaka. Di payun geus aya bareng Laras, pohon. Laras. Eta di pacuan kuda aya kagiatan naon teh harita? Oh eta bodi eta teh tanda tasakuri binikmat. Nya eta milangkala Kabupaten Sumedang anu ka 447. Tuh, anak dadi kadut. Nyaho aya nama urang teh? Maneh nyahon teu? Sia mah. Ya di mana-mana ge belum tarasi mah sia teh pahang. Jadi kieu mangodinya gitu. Ah. Jadi kuayana minangkala gitunya milangkala Sumedang. Nya. Alhamdulillah. Gitunya. Leres. Itu kurang saya tuh kantoratos kasaksen. Mohon. Ya, aya hiji kamajuan anu signifikan. Dah. Oh, iya, gitu. dah. Gandeng dat. Cobi ayeuna tinggal kurang. Anu tadi cek Mang Odih teh. Ya. Oh, anu kahiji aya penampilan seni-seni. Wah, pansor seni. Oh, harita Terus teh. anu UMKM. UMKM. Terus berbagai macam jualan aya eta teh hiji tawis hoyong mensejahterakan masyarakat.
Alhamdulillah. Anu dipiharap, Nu dipiharap. ulang tahunan Leres Kabupaten pisan. Sumedang anu ka 447. 447 leres. Nu dipih ka hoyong Sumedang sing leuwih maju. Laras pisan. Terutama dina seni bidang seni. Laras. Jadi kieu intina gitunya dina ulang tahun Sumedang anu ka 447 teh anu kahiji sing langkung sejahtera masyarakat. Amin. Gitu nya. Amin. Terutama ngembangkeun senina, Iya. kemajeng senina, Heeh. majeng agamina, Jeung sajabana, majeng sajabana. olahragina. Ya, terus bener godinya, da Mantap. kita urang teh penten seueur keneh penten nu bakal tampil ya teh. Nah. Kaul. Kaul. Gala cicing kaul. Eta mah kayak tulak kayak itu kaul. Aturan kanggo Bapak Kepala Desa Girumukti terutama warga masyarakat kaya di Bogor Sukaluyung. Epang hiji istilah ayeuna Sahayan ieu teh pasaan cek mudah Alhasil disuai jeung jajaban rupa-rupa potongan rambut ayeuna kepang hiji mode masa kini kepang pamerekeun namihan nyanyi darah sias kan pernindong naik hati terlambang nangis ka zaman kiwari rambut kepang namihan asih rambut kepang impor di luar negeri rambut kepang dipilih makin asih rambut kepang bikin heboh mudah-mudi kepang hiji istilah ayeuna salajengna Kang Dadi pepasaan sing udah murah disuai jeung sajaban rupa-rupa potongan rambut ayeuna kepang hiji mode masa Yan. kini haturan kanggo Bapak Guru Girumukti Bapak Adang Arifin Wilujeng Dangdut Mugia Sing Damang bias tanah perni jok narik hati lambang nangis buka lawan buari rambut kepang namihan asih rambut kepang impor luar negeri rambut kepang dipilih Asih rambut kepang bikin heboh mudah-mudi hiji raga nyak babata Asa kunikmat Uyang handapkeun mega mahala tanda jika kaya Ibu Sekdes Girumukti aya Nuhun ah Wilujeng Dangdut.
saestu eta jalma geus dila ngadon luntang eta aduh nafkah keturunan jeung pamajikan